sabaran kudu dibayar, sedang duit can aya. Bulan kamari geus janji, tapi ayeuna mah kabur deui. Telepon wangan dibaca, hate resah teu tenang. Hutang teu aya tungtungna, ngahaja hirup dina kasusah, tapi kudu tetep sabar sugan engke aya jalan. Hutang teu aya tungtungna, ngahaja hirup dina kasusah, tapi kudu tetep sabar sugan engke aya jalan. Kahoyo hutang teu aya tungtungna, tapi Gusti pasti mere jalan.